Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng simkuring, cantik Almira Melati Zulaika, anu seja ngarencangan pamirsa sadayana kirang langkung 3 menit kapayun dina acara Kalawarta Sunda TV. Mukakeun Cakrawala Sunda keur balarea. Edisi Senin ping 22 Februari 2021. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta undi nasib di tempat wisata basisiran Pangandaran. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Go. Balantik di tempat wisata basisiran Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasat dina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna orang lain wae urang Pangandaran katut sabudereunana, tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh bisa ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga bebeungtutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamirsa, rupina mung sakitu warta nu tiasa kapidangkeun. Simkuring cantik Almira Melati Zulaika, amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Go.